Amargi wayana dawala sareng asta jingga kasawarga Maniloka nimulkeun bencana di sawarga Tawasandra di muka ngagolak bumi gonjang gancing langit kelap-kelap katon lirmai sagandrung para dewa pating karciak para widadari pating jalarit wayana dawala bade kasawarga Maniloka atuh ye para dewa parantos sempak merbayaksa 4.444 di salureun lawang selamat tangkap dipimpin ku Resin Rada kebayaning dewa anu kiwari parantos ngasrek di salureun lawang selamat tangkap Sariki kedajang harati sarengkak maka pikiran hari praksi hati-hati nu goreng perlu disingat siapa menurut Dewa Indra setting Tenjomaya Dewa Petir pangarat kanu barara namina wasakanangan selamat-selamatnya akhirat nagara katutesiana nagara katutesiana malela dianggap palang dianggap pagajayaan rek pelama rek sopan sidawala maka jika wani-wani rek asup kasawarga Maniloka digebruskeun ku aing kana kawasan di muka para dewa sadaya mangga kapal siapa modal Batara Brahma Dewa Sana Seking Duksina gede Dewa Sana wanita ruh korban dewa lamun urang dekat campuran orang mawar terkesasaran angguran mah angguran si setan alas cuman takat sampelak sidawala rek asup kasawarga Maniloka teu nyahoeun aya aing Dewa Sana diduruk ku aing sia linggih linggih paehan ku aing bangsat sia siapa modal Dewa Bayu Dewa Angin setting Panglawu Dewa Angin tebenang dicarek sidawala aing Dewa Angin Dewa Bayu disapuh ku angin barat taliwawa goblok sia mangga linggih sae Resin Rada kebayaning dewa sampun dumugi Allah tidak batur kebayaning dewa Resin Raya Rada Narada rawuh geningan
lain hari gini bukti sidawala kasawarga Maniloka geus ka dieu para dewa wayahna ulah wakan mungkin rasa benci urang tarima heula wa sakalian ngusir wa ke Brahma kelak bisi teu apaleun Brahma bisi teu apaleun ulah naon tinggal di dewan bekareg-reg gitu dah tenang lah nah ini ulah wakasian kuno kieu ayo angguran lempengkeun hate paniatan siap dah Wilujeng tepang para dewa sadaya coba eta sugan daek nyembah ka dewa sugan nyembah sugan naon ka dewa teh hei dawala daek naon anjeun ka dieu ke sageda Wilujeng tepang Mahadewa mangalingih duk tanya hal aing dewa Brahma dewa sana duk dewa naon ya ulah dewa sana tak bor ku aing tu mana dewa teh darah tinggi si goblok ge loba darah asin dewa teh kieu
kenangi dulu wis lawas ketemu kangen Soranang ngiarek ka kuping na matak hegar seni soranu alami kagungan nu maha suci kagungan nu maha suci nu maha suci
abdi mang naon pamaksudan anjeun datang ka sawarga aya priyogi we mang priyogi naon na teu apa dawala ka sawarga teh aturan na teu apa sa ka sawarga teh aturan kabida-bida teuing sabung urang kampung polisung goblok duruk sakuai atuh jelema duruk si goblok dah oh goh daeng de runtah ya kasawarga Maniloka teh aya aturan dawala hiji anu menang asup kasawarga teh nyaeta hiji jalma anu geus biksu-biksu hartina anu biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana kaduana anu bisa asup kasawarga teh nyaeta anu menang ondangan langsung ti dewa katiluna asup kasawarga Maniloka teu bisa make raga badag tapi kudu make raga lemes tah tinu kategori tilu ieu anjeun teu asup kategori anu tungtungna kawasan di muka ngagolak para widadari pating jerit para dewa pating karocea nimulkeun mamala di sawarga Maniloka uhal eta supaya henteu kaituna miungkeun bencana anu leuwih gede wayahna dawala balik deui maneh ka dunya balik deui maneh ka dunya dawala balik deui sa ka dunya dawala teu balik sia disapu ku angin barat tali wabang wae nya mang abdi bade mulang deui ngan ari teu acan beres pamangsadan mawa kamulang di sim abdi nah naon atuh kasawarga teh abdi teh kirang sareng telangkung ka sawarga teh hoyong panak sareng Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka lahuta dawala maka jeung hayang panggih pingpinan dewa lahuta sia goblok jelema suci ge lain sia maka jeung hayang asup ka sawarga Maniloka hayang panggih jeung Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka diduruk sakuai alah anjir geus diduruk deui wae aing heuh jadi anjeun teh hayang panggih jeung Iyang Otipati Jagatnata leres dawala abdi kaula teh kebayaning dewa hartina duta sawarga langsung tangan kanan Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka tah lamun anjeun aya kaperluan ka Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka ka kaula oge sarua oh jadi ka mang oge sami bener oh sae atuh ai kitu mah ai mang tiasa ngarengsekeun mah cik naon sae mangga abdi mah teu kirang sareng telangkung nu mawi jauh di jugjug angang di teang abdi mah bade naroskeun wungkul ka dieu teh nanyakeun naon dawala abdi bade naroskeun Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka salaku naon di sawarga Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka teh salaku Raja Triloka Raja Triloka ari hartosna Raja Triloka teh ngarajaan tilu alam ngarajaan tilu alam naon wae hiji alam sawarga disebutna alam maya pada kadua alam madya pada alam kajinan dupi nu katilu nyata alam marca pada anu dicicingan ku anjeun oh jadi alam marca pada teh di bawah pimpinan Iyang Otipati bener jadi cinekna salira di dieu para dewa teh wawakil masyarakat dunia bener sakali deui leres salira teh wawakil masyarakat dunia dawala yakin urang garis bawahi upami leres salira wakil masyarakat dunia jisim abdi bade naroskeun naon ari wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana pangkatna
wakil jeung anu ngawakilkeun eta ceuk si laing kieu we mah presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna nya luhur presiden gubernur sareng wakil gubernur luhur gubernur bupati sareng wakil bupati luhur bupati wali kota jeung wakil wali kota luhur wali kota ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat berarti luhur rakyat bener dupi abdi rakyat sanes bener rakyat mana marcapada berarti aing pangluhurna kuduna mah anjeun salaku wakil rakyat teh kadatangan rakyat di marcapada teh lain disampakeun budi model kieu paroman anu model kieu geuleuh hayang kasoro ku masyarakat teh kuduna mah datang masyarakat teh anjeun teh kuduna mah semah depong cek paribasana ajen kabeh rakyat teh sabab si lain jadi wakil rakyat teh dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat digaji ku rakyat tapi naha sia kadatangan rakyat sia makan boleh kieu ulah gede babatok sarapan rakyat teh melak cangkeng dina punuk sia kadatangan rakyat ka dieu sia teh abong disebut wakil kabeh diwakilan ku sia kabina-bina teuing anjeun teh para dewa iya si dawala lain rek nanyakeun tapi nangtang ka para dewa ya tuh kadinya we lompatna teh kana fisik ya diantepkeun bahaya paingan kawah candra di muka ngagolak ya nu ngagolak kawah candra di muka teh sabenerna lain kawah candra di muka tapi lamun sia mikir mah teh sia nu ngagolak gara-gara datang aing ka dieu hah tewak sila wala tewak padahal dawala abdi nyaho ka kaula teu pangigi ka kana kaula dewa Indra dewa petir dawala oh dawala ieu Zeus teh dawala maneh macem-macem di sawarga maneh loka bakal digebruskeun kana kawah candra di muka tenang dawala kawah candra di muka ku aing dibedahkeun pelakan mujair ku aing kawah candra di muka pelakan mujair goblok setan sia nyaho aing dewa naon dawala naon aing dewa seuneu dewa Brahma aing saking tuksina gini dewa seuneu ku aing digebos ku aing sia diduruk ku aing tenang dawala dewa seuneu kebenaran aing mawa belanwir sabrot ke belanwir ku aing goblok setan udah sabrot ke belanwir oplok sia dewa naon ieu aing dewa bayu dewa angin aing sia macem-macem di sawarga meneloka disapu ku angin barat tari wawang ku aing tenang dawala dewa angin kebenaran aing mama tolak angin eueuh tolak angin dikerok kudu treceh ku aing goblok emang asup angin setan bener-bener teuing ayo dawala tenang tingalikeun dibabat ku aing hanya dipikir-pikir mah omongan si dawalanya ayeuna mah lolobana buktina aya rakyat ka imah dewan rakyat teh geuning disepelekeun kadang-kadang dihare-harekeun birokrasi we ketat dianggap pada main rakyat teh padahal dunungan rakyat teh mata kade ka wakil rakyat teh ka wakil rakyat anu aya di luhuran geus dipilih ku rakyat cing nyaah ka rakyat teh da eta dununganana eta anu ngagajihna eta anu nyolokna da mun teu nyolok mah moal jadi kabeh oge eta anu ngajamin manehna kahirupan jadi ngeunah teh digajih ku nagara ai nagara pan duitna ti rakyatnya sabab ieu nagara nu rakyat ke rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyatnya
sadawala di podaran wae sok aing Dewa Petir sok iya iya ya Dewa Petir ya Allah Aca Melayu. udang si Dewa Petir mah eleh kugron di mana-mana ge ampun hayangnya hojeng aing sadawala ing Dewa Seuna diduruk wae sok saya tukang ngadurukan aya teurak make ngerasakeun sok ieup what iya wes iya wes usik sia nyaho Astagfirullahaladzim si dawala kasurupan naon buah kasurupan ku jangkrik lain ilmuna bisa kitu da puasa getara si goblok teh aing ke bawah bata teh kumanehna bener ieu mah aing puasa teh ke bawah bata ku abi ningali akang harita mah ieu mah asli aing lamun keur puasa ke aing mah lamun Itu ngajedok we di warkop teh. kumaha sia we goblok kali ya. Aca Melayu. Kagetan nera haningali kagetan nera ningali hingkang sami pada ngalaga ya hingkang sami ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk sabarang nyamuk luar biasa sidawala eueuh hampura sidawala aing rek ngaluarkeun ajian aing nya tak angin barat taliwawang rasakeun ku aing lajeng Ieu ge. ieu Dewa Bayu ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pananganana ngadak-ngadak angin gede tangka kai anu aralageng cing darok-dok kayaanana seah kadengena matak eung anu ningali sadana para dewa berat ningali angin barat kaliwawang itu jaring carita kinandak umamrat madugia malaras kinandak umamrat madugia malaras ngawat tekaji kang linewi Pirat kawang-awang angin barat taliwawang tangkal taicing dorok dok kayanana nanging ieu dawala salengkah oge teu munur tina kuda-kudana
ya angin nganu ditangtang seolah-olah dawala masrakeun mana disapu ku angin itu jaring carita anyangka na para dewa ieu dawala paka awut-awutan kacana ku angin barat taliwala kinten 20 meter deui. Ya angin ditunjuk kuda wala ngadak-ngadak eureun kayanana. Hei angin. Anjeun makhluk pangeran, kaula makhluk pangeran. Munur anjeun. Dawala ilmu naon eta dawala angin ditunjuk eureun sajiga nunjuk angkot anjir eta angin ditunjuk ku si dawala keur ngemprung lo hei angin anjeun utusan pangeran aing utusan nu boga hajat munur luar biasa dawala ilmu naon teh teuing atuh da ieu mah kuring mah teu bisa naon-naon da kuring mah jadi corong kuma itu teuing teu ngalarti kan kitu jeung mah da jelema tirakat mah apa bahasa-bahasa kitu hayo wala siap hayo yang ngotipati jagat nataraja triloka lumung surti keraton Bali Marjukonda ngajugjug lawang selamat tangkap margi reuas ningali kasaktian dawala anu luar biasa itu kaayaanana datan nirata ngademan nerata ngademan ewuh mangkulengan rana kaula yakin si dawala dititah ku bapana nyata Kakang Semar Badranaya nanaonan ieu teh Kakang Semar teh ngadon nitah budak ngamuk di sawarga Maniloka Kakang Semar Badranaya ari Kakang Semar palai sawarga mah atuh ulah nitah budak da kaula ge boga harga diri da yakin kaula ieu dibekelan ku bapana da kaula ge moal mampu kana kadigjayaanna si dawala yakin ia anu nyupiranana Kakang Semar Badranaya lamun kitu sarana Kang kagok borontok kapalang belang ieu sawarga rek dipasrahkeun ka salira Kakang Badranaya kaula bakat turun ka dunya dibongkar Semar saha sabenerna nong widadari cicing Sok itu loh daulah Otipati jagat nata kabur kadunya loh udah tenang kadunya rek naon jigana rek nempungan bapak marukana kuring teh dititah ku bapak anyir sia mah jadi we kolot ke babawa goblok kumaha geus ieu tenang aing atoh lamun Otipati nepungan bapak urang Semar Badranaya atoh aing. Dek naon si aing?
si Otipati jeung si Semar dihijikeun ku aing. Ulah nanaonan si teh. Ulah kitu si teh. Bapak teh teh hayo turun ka dunya jangan ini. Tah euy. Ila mah boga pangarti leuwih kitu we yeuh. Ungah adat si Dawala maka jeung ngehijikeun Bapak jeung Utipati naon maksudna Dawala sia. Teka catur di jalana ieu Dawala sareng Astra jingga parantos dumugi nyata di Amarta nanging di Amarta kiwari aya kajantenan margi Amarta bade diserang di nagara Jamudwipa kayanana malahan ieu Bima sareng Patih parantos paduhareupan nyata pikeun nangtukeun pituta bae atuh ya Astra jingalan Dawala maksad bade bagi-bagi pancen dina waktu ayeuna. Naon wayahna ya Amarta keur diancam ya diancam naon aya musuh rek nyerang negara Amarta kumaha urang bagi-bagi tugas ayeuna aka wayahna bantuan dunungan tah lain kuring rek katumaritis rek ngahijikeun si Otipati jeung si Semar weh eta teh kolot goblok cicing kumaha aing gua ngarti ayo anjir nyaan si Dawala kasurupan ku paralon gini ya Gusti nojang bedoana dulu euy negara Amarta nu ngajajah leu boga musuh aing ieu heeh aing teh musuh teh sedih aya atau haya sedihna kumaha ari sedihna aing pasti capek gara leuweut atohna murid aing aku pada aing boga murid Gatot Kaca iya beres akang aing mah gelut telajo we aing beres aing memang ieu kadua belah pihak parantos paduhareupan antawis Patih ti nagara Jamudwipa sareng Bima oge Raden Gatot Kaca teu tiasa diponah deui kayaanna den dirahing Kang Samyang ngalagas satengahing marga dan nirahing Kang Samyang ngalaga satengahing marga waing ondangan geus disebarkeun kabeh eueuh sia kabina-bina teuing eueuh ondangan anu datang ka negara aing ngahaja sia menurut ke sebelah mata ka negara aing bangsat ayeuna mah kieu we anjeun rek taluk moal ka negara kaula lamun sia taluk ka negara aing berarti ieu mau jadi perang lamun teu taluk didempakeun ku aing teu bonang disabaran sia hutang pati pada pati hutang wirang pada wirang agun syah abdi pot abdi Arisha syah sama kapi hatur agan terima pot siap beres di sawarga reng saya agan nya ku abdi para dewan ditatar
Geus naon ti sawarga Sidawala ka mana? Mau ti sawarga kan. Abdi mah salamet. Percaya goblok sia. Ya. Agan ieu jelema nu bade ngejajah teh. Bener bot. Tenang kan. Gini aya agan. Geuning mama. Teu kengeng mama-mama di dieu. Di umum mah teu kengeng. Kewe paduduaan. Di payun atuh calikna mama. Sawiyo kasep di dewe mama cekap. Kaula teu raos mengkeran salira. Teu naon kasep. Raos kieu we salira. Cing raos Rido mama Marido. Punten Bapak. Saya mangga. Emut kene ilmu kasep. Kumaha? Ilmu emut kene apa? Nancing. Wir yang wir. Iya beres. Itu baru murid gua. Bima, anda apa? Jadi bener anjing mau taluk, siarek taluk mau kai. Kurang ajar, salamun kitu salah dempakeun we baju. Hai, parenawa. Ayo tepung wakul bae wangap tah. Ini ho. Mama macalik we. Ngopi we. Mama mah ngopi we. Saya mama mah duduk manis we. Oma teta ilmu ulah dipake ka lawan anu enteng moal. Upami anu berat ka karang ngange eta ilmu wir yang wir. Permios. Aduh anjing yang buru-buru we lalaju aing mah gelut lalaju we aing murid aing berkelana deui. Ajar sedepodaran ku aing baju. Nu kieu mah make wir yang wir. Enteng nu kieu mah maju sok. Iap. Wap. Was. What. Allahu Akbar. Subhanallah. Weh anjir. Edan ieu jelema what? Was. Allah. Iya. Wes. Wop. What? Kurang ajar sih. Saken bae maju ieu. Kulo teh muter sakawa sawang. Siap. Modal. Maju sia. Iya, woi.
hancur ku aing kabeh sia. Edan tenggelan rundungan aing. Lamun aing boga tenggelan kitu pajikan tampiling we kitu ngapoe meureun. Cara loncer beungna. Anjir. Nya tetenggulan katut kaca buta kebeungeut ka muih leuy. Tanaga gatut kaca teh luar biasa. Tapi can ilmu panungtung ti aing mah nih. Can dipake ku manehna tenang aing dia beki loba buta teh wah ini amuk aing kabeh diep ajar Syabi mah di podaran ku aing maju what awasnya mah goblok kita teh beusi setan sia da kana babatok mah jangar uyak wah cek aing oge ajek podor iyak uyak rasakeun bangsat Woyap Yap Iya acar Bang acar sepinata ang pati para pati hutang gerang deg bae wira Hai Bima anda apa Bima anda apa kurang ajar sia jeung aing datan nerat tangademan datan nerat tangademan mundur ewuh mangkulingan rana denera Dek daun sia Bima kaulah karunya ka para prajurit kieu we nama maksudna naon kieu we urang palitungan jeung aing paduduaan maksudna sia atawa saha wae nu ngalawan aing lamun anu eleh berarti eta jelema anu kudu tunduk talu ka nagarana yakin yakin sok aing nyaho rek sia rek saha aing nya heo lamun aing eleh berarti aing bakal tunduk ka dia tapi lamun sia eleh sia kudu tunduk ka aing yakin sok Raden Gatotkaca iya malum kagungan ajian sabta pangrungu sabta hartina 7 pangrungu pangdenge pangdanguna Gatotkaca 7 kali lipat jalma biasa
barang ngadangu ieu patih nangtang kitu atuh gilig anu bakal nying harepan ieu patih nyeter Raden Gatot Kaca umargi kagungan ajian wir-wir yang wir nyirorot di awang-awang Raden Gatot Kaca Nontot kakuping ku kaula ieu jelema nangtang saha nu eleh eta nu bakal tunduk bener tot ku kaula we maneh sanggup sangem yakin sakit punten sanes ningalikeun kagagahan punten Gatot Kaca naon ayeuna mah kieu werek balik apa moal bisa yakin rasakeun sia cek anjin anu eleh eta anu bakal taluk bener rasakeun punten katinggal geura ku salila kahebatan ieu ilmu Cobi. hebat naon tot tinggal Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Hemboskan. Wir yang dog jang wir yang dog jang coba deh nih kejar leles mangga ketinggalan ku salira Doa. Aisyah naon tot Are-are gede. naon sia teh naon teu lulus buah anu lepat ieu dek naon sakali dia punten Lepas. udah bener ieu teh yakin deh Lepas. wir yang dog jang coba ini kejar lulus atuh Aisyah naonan goblok anak aing stres sangka di Amarta teh garelo geuning ampun kurang ajar tot anak aing stres Kresna nginyem kemang cangkok anak aing stres Kresna Bel tuh. Sukses. wir yang demen ini kejar leles ngajedog gua puguh ditipu gua bapak narik nginyem kemang cangkok mua cager anjing lamun ku kemang bolen cager kulit deh aja mana mama goblok mama setan aing sebut stres ke bapak aing era aing balik ke karaton pasti diomongkeun aing sabulan aing mawa ka balik ke karaton naik santren aing era aing mama setan dibeberi ku aing iyo carios ieu dawala anu ngababari patipati jagatnata anu kiwario tipati jagatnata parantos lumabat ka bumi lalurah Semar Kudapawana atuh ieu Semar reuas ningali Otipati datang ka bumina datang nirata ngademang ayana datang nirata ngademang manggulingan rana nanaonan kita juragan tendok datang ka dieu nanaonan ulah nyebat juragan Kakang Semar nanaonan sila itu untung ditumaritis eueuh sajelema kabeh geuleuh gara-gara sidawala nanaonan sia datang ka dieu rek ngerang-ngerahing
anu bade ngera-ngera masane sali kaula tapi salira Kakang Semar. Nah naon? Ari sakira-kira na salira palai sawarga Maniloka matuh ulah nitah budak. Ulah nitah budak lain kieu kuduna da kaula ge moal dikoretkeun mangga teh teuing da sanes nu kaula. Beli bade salira bade ngarajaan deui mamangga da kaula mangan saukur katitipan ti salira. Ngan jalana we ulah miwarang budak da kaula ge panginten aya harga diri. Nah saha nu hayang sawarga? Heuh? Nu hayang sawarga teh saha? Salira babatok sia koplok. Aing geus betah di dieu deuleu salajan hirup sangsara. Heuh? Tapi naha geuningan dawala ngadon ngamuk di sawarga para dewa bubar katawuran. Nah naon? Nya panginten dipiwarang ku salira. Sidik wae disarek teh ka sawarga teh. Nah disarek ku aingan aing eleh ku si dawala dilereskeun. Ieu teh sanes salira nu miwarang cing julang ngapak aing kudu ditas si dawala. Aduh Kakang Semar hapunten kaula kedah kumaha. Hei Otipati teuning. Semar si dawala mundur Otipati. Nanaonan sia? Hah? Gablek ilmu kitu teh sia terek jadi gede hulu. Rek jadi gede babatok sanemongkeun kagagahan ka para dewa. Hah? Nanaonan sia? Nanaonan dawala maneh. Ngulik pangarti teh anjeun keur nu kieu patut. Hei. Badranaya. Dulu itu si koplok. Wani nyebut ngaran kaing. Otipati nanaonan maneh teh dawala Semar teu sadar maneh Semar tah anjeun teh geus katutupan teuing betah teuing anjeun hirup di dieu Semar anu tungtungna anjeun teh noyod Semar nempona ulah mata lahir tapi tempo ku mata batin sia aing saha. Iya Semara Badranaya ngadak-ngadak ngarumuruk lir kapuk kai bunan lir kapas kehujanan dipainen dawala igam buek menang mabuk kayanana ieu Semar Badranaya ayana aduh Otipati apa silaing ningali Kakang Semar we nurutan. Sebagai apa sih teh? Sempet nah. Naon aing kikieuan teh? Ye hayang ngahijikeun deui antara Semar jeung Otipati. Semar anjeun ti simul ti masyarakat, Otipati anjeun simul ti kapamingpinan. Ayeuna teh geus patukang tongong antara kepercayaan pamimpin ka rakyat, boh rakyat ka pamimpin. Tak aing teh hayang ngahajikeun deui ngamanungakeun deui ulah silih gorengkeun, ulah suudon, ulah pakia-kia anu tungtungna rek kumahakeun ieu nagara lamun pamimpin geus teu percaya ka rakyat, rakyat geus teu percaya ka pamimpin, tunggu kahancuran hiji nagara. Nu matak aing hayang ngahijikeun deui supaya sia Semar anjeun Otipati salaku simbol pamimpin, sia Semar salaku simbol ti masyarakat supaya ayem tentrem deui. Supaya nuju nagara nu subur makmur gemah ripah lojnawi aman santos sakerta jeung laharja nagara madani mardotila kahontal ku salarea. Rumasakeun Semar anjeun noyod teuing Semar, Otipati anjeun geunah teuing jadi pamimpin. Jalarong jon anjeun cul karena tugas jeung kewajiban sewang-sewang. Sok geura manunggalkeun deui sahak jeung sakewajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Timalan kaula nu sakitu ti dewek. Aing mulang deui.
daya sanes ieu teh nyata Ramana Semar Badranaya Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir. Aya anak ning dawala. Otipati hampura dewek. Kakang Semar kau lagi hapunten noyo teuing urang teh pakia-kia Kang. Urang teh silih suudon silih gorengkeun antara rakyat yang pamimpina. Urang ngahiji deui Kang sae sok buru-buru geura balik pisieu jelema ka dieu bahaya timbalan Kakang Semar. Tina kahariwang si Dawala merenjeng aki na awor jadi hiji deul jang cager jang. Pak ieu teh naon abdi teh asa ngimpi Pak jang wudu heula si lain jang ke dijelaskeun ku dewek sae mangapa jang itu geuning kahariwang karuhun ti sieun bencarna persatuan jeung kesatuan teh lucu. Wayana ieu taun politik silih gorengkeun silih dedetkeun nya ucu silih korehan kasalahan kade tim sukses di mana wae aluskeun mah calon pribadi nawe ulah rek ngagorengkeun calon anu lian aluskeun program calona ulah rek ngagogoreng program anu lian sok berlomba-lomba dina kahadean lain silih gorengkeun saling-siling dedetkeun jang sakitu we ti wasa para kaja hapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan warga masyarakat desa Jati Baru sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.